ya Rasulullah salamun alaikum. Dele jelema anu digawena ti jam genep datang ka jam genep deui cek urang Bandung teh mau timimi tidur subuh datang ka jedar maghrib di sawah bae teu bogana naon nu berangkat ti isuk balik sore di pabrik hutang nu gede berangkat ke balai desa ayo geura jadi sekretaris jalurahna ge emang sarugi jante nu sarugi teh horenganan ieu dirimpak teh jelema anu pamalesan nu tiloka mamana di dieu aya di dieu nu geus kolot tadi make sorban teh sakara Haji Memi pamalesan eta kan jelema tiloka mamana cicing bae di ieu mobilna loba di sawahna loba sanajan geus dijarual kuari atuh hitung-hitungan anak tuh tah lain eta males teh maksudna teu loba cagak teu loba cahak teu loba cabak males eta jelema hebat lamun jelema sugih haju loba gawe sugih dagangna bebeneran sugih bisnisna nyaan tekaci tabakos gitu ieu mah cicing bae ka mamana henteu cicing males tapi sugih ieu mah hebat heran kan aya di dieu ge kula menyaho jasa dirimpak kilo ka mamana tapi sugih ngabedul lain kene lain urusan anak ka dieu mah lain urusan harta urusan pondok pesantren jelema nu hebat eta jelema nu ngedul jelema nu males lamun kiai loba pagawean teh hebat nya jadi kiai nya dagang dah kuyai tama kos itu teh hebat jadi kiai bisnis nu geus di Ambalaya kuari Lambalaya tak kiai ruruntuk bisnis ya jadi kiai haju ka dituna jadi tukang ceramah. Tukang ceramah. Ulah tulak cilik atuh sia. Biasa bae sih. Maksudnya teu hebat. Teu biasa bae. Biasa bae teh bah. Jadi kiai nu hebat mah kiai anu ngedul. Kiai nu ngaringkung. Kiai nu malas mantak ayalah pepatah internasional menggapai apa saja tanpa mengerjakan apa-apa eta teh internasional teh Inggris ngan di Indonesia kan kula coba cenah ke Inggris kan ke bangke aing waktu dah bahasa Inggris lah tah menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa ialah orang yang paling istimewa setelah diteliti di berbagai benua Amerika Eropa Australia Asia eta nu paling hebat adalah jelema nu teu pernah begaweana naon berhasil istimewa tuh dibantak lamun urang boga anak ngedul hebat
iya hebat tuh hendak lawan orang boga santri ngerdul enggak mantep calon berarti guys. Ternyata horeganan eta teh bahasa wali menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Orang akan berhasil sebab kita kaganggu. Ketika jelema ngagegeh pondok pesantren bagi duanya najeng bisnis aya bisnisan otakna teu murni ka Allah ngajegang teu masuk itu teh lamun kiai jadi kiai jadi pemerintahan ngajegang awewe ngajegang bagus coba sih ieu kurang neuleuh awewe ngajegang atuh mantap tapi neuleuh si ieu mah ngajegang waduh ieu mah bangotong terong. Nah iyalah ternyata horeganan bahasa anu luar biasa ulah ngayakeun kegiatan nanaon sehingga hiji be ulah boga pagawean salianti ka Allah eta karek jelema berhasil. Nah lamun urang nyekel pondok pesantren haju loba cahak kadituna lain ka Allah tunggu kehancuranana lain sekedar sebuah bangunan lain sekedar sebuah organisasi lain sekedar jaringan-jaringan tetapi pondok pesantren mah ieu ngawungkulkeun diri ka Gusti Allah bawa muridna ka Allah supaya warauheun ka Allah. Ketika jelema geus wauh ka Allah deuk aya corona deuk aya korola tenang eueuh masalah teh mah sebab kabeh ge lamun geus wauh ka Allah mah moal aya nu kaluar ti aturan Allah tenang kabeh. Urang boga pamajikan urangna kasep pamajikanna hideung nang di Allah henteu kudu riweuh-riweuh. Urangna jore, pemajikanna jore, anak korban, masalah. Atuh kasep ti mana atuh? Bapana jore, indungna jore. Enggak maksudna menang ti Allah, tenang. Ya Allah, ya Rabb. Nah, mun urang nempo silsilah tina silsilah thariqah aya hiji jelema ngaranna Muhammad Hattak etanya nama teu boga pagaweana naon istudi ngaji be jeung ngaji ge jaraba sakahayangnya sakasampeurna tetapi Masya Allah dengan keikhlasan dirina muridna barisa ngaji tur jaradi solihin belah dituna jadi wali-wali Allah padahal ngajina malah teu diaranggap urang lembur kabelah dina manehanana katingalina teh bangun cumplang-campling teh artina atuh teu gaul jeung jelema kumaha diajak bisnis sekedar seri diajak berorganisasi sekedar senyum diajak urusan-urusan dunia nyana mangan sakadar dadah bae sebab boga keyakinanana ka Gusti Allah lobalah nu mencemooh ka manehanana kieu kos kitu mah kurang gaul atuh perjuangan komo usum kuari mah negara keur kieu mah nya cicing bae padahal mah loba bagian-bagianana bergerak nu di organisasi maju bergerak nu di dunia maju nu di modern silakan tetapi kiai ahli Allah mah doa jadi mah tengah penting teh budak ngadoa sorangan tilok mawa batur jeung teu neuleuh cau nya mah ngadoana ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan jadi pendek ku galede kita doa teh paling ngejak kalau kudawan cenah mah ku galede geus manfaatna
Duh, iyalah terlupakan aya hamba-hamba Allah anu dipake kacinta ku Gusti Allah, anu sekitarna tidak pernah mentolerir, tetapi hamba-hamba Allah tersebut teh dipake kacinta ku Gusti Allah, makhluk langit malaikat kabeh ningali mun teh mah sapulau Jawa nu didelengan si eta hungkul deuk kumaha coba nu sejenna mah ngan sakadar lah biasa-biasa bae terlupakan orang ku hadis eta. Aya hamba Allah anu dicintai ku Gusti Allah padahal sekeliling nama mencemooh tapi nyana dicintai ku Gusti Allah. Teu apaleun masyarakat teh manehanana hebat lantaran teu boga kegiatan, nyawa henteu, dagang henteu, aya dahar gembul. Nah, iyalah paling hebat eta jelema anu teu boga kegiatan. Tah ai jadi kiai haju bisnis biasa, jadi kiai dagang biasa, jadi kiai haju manggung biasa, jadi kiai berorganisasi biasa tambahan kegiatan. Coba ge jadi kiai ulah ka mamana cicing magahan santri paling ka pamajikan, kanyawan-kanyawan pamajikan reuneuh deui tah eta cicing mahal sanu kuat kos kitu. Tah nu kuat teh kos kitu cenah kiai eta daharna kumaha tah mulai dah haju geus caritakeun daharna kumaha teu percaya ka maha kawasa Allah, teu percaya, teu boga kayakinan eta jadi kiai bae kurang kayakinan atuh komo santrina geus yakin ka Gusti Allah. Pokona kajen ku kumaha ge geus kumaha cak Allah moal datang ka teu dahar moal dina teu daharna paling pae. Oh siapa teta kos gitu naik ngeri cerita. Tah, iya mah datang terus madahanana ibadah magahan ngaji naman teh hebat eta bae nu tadi teta ngaranna ge pesantren hijaiyah ieu atuh eja-ejahan bae paling datang ka Ago Ogin doang ieu geus deui. Kabelah dina nyana berangkat aya undangan ka muridna kudu naik parahu, barang berangkat naik parahu di tengah-tengah keur naik parahu aya muridna nu paeh di parahu kabeh kaget jelema teu kaget kabehan bingung isi cenah kudu kumaha teu kumaha urusan bae urusan teh maksud aku hayu bae urusan diurusan di pandian di luhur parahu di pandian terus dibungkus aya sholateun pelebah endek dikuburkan dibalangkeun aya di parahu begitu dek dibalangkeun saya kira teu kudu dibalangkeun lah kubur bae kubur di mana nguburna kiai teh sok macem-macem bae kubur lah cakena teh kubur kudu darat iyalah cakena darat di darat kan jauh keneh peureum coba peureum kabehan kunaon parahu ngalelep ka handap eta cai nyingrai kabeh set aya di handap gali cakena kuburan eta muridna kabeh kaget lain ngagali kuburan kararieu bae isi cakian orang kalelep tak mual ya. Langsung digali kuburannya, kubur kan, beres kubur, talkin, beres talkin, selesai kan, selesai naik di ke parahu, cai aya deui, pret kaluhur, masya Allah, eta karak jelema hebat. Tak kehebatan manehanana teh kulantaran teu loba gawe. Ketika jelema loba gawe moal boga keistimewaan seperti eta jelema anu teu boga pagawean salian ka Allah karak seperti eta. Lamun urang nyaritakeun guru-guru urang nu baraheula ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia anu ditembak ngebul udah seret masalah dan lain sebagainya eta teh jelema nu teu boga kahayang hiji bae Allah
ketika kuari loba kahayang nu di organisasi, nu di pemerintahan, anu di pondok pesantren, ieu buktina kos kieu. Lain nu pinter, lain nu hebat, loba teuing kahayang. Mulai geus kuari mah ji ieu pondok sing hade ieu kuari santrina ulah loba kahayang. Kajen aya ente mah. Tuh pana cukup kitu atuh. Ulah loba kahayang. Nah ieu teh kula jaritakeun hese. Jadi kiai ulah loba kahayang. Jadi aya Ki Nurjaya teh. Ki Nurjaya aya teh ngaji malam Salasa malam Jumat. Kahayangna masyaallah teu meunang leuleuk kebo. Teu meunang leuleuk sapi ya jadi tawar bae kunyana mun akur hargana dibeli mun teu akur ditungtun bae. Kiai si kos kitu heran aing mah. Loba kahayang. Urang neangan kiai nu ulah loba kahayang. Cara guru-guru urang baheula. Kiai Prawira guru Abah di Sekong nu mantak hebat muridna jara di kiai tuh Ki Muhyiddin tuh Ki Usman eta Ki Abdullah murid-muridna jara di kiai saantero Tangerang Serang Pandeglang kiaina andieu teu loba kahayang cicing abuya nu mantak hebat baheula di penjara nyana zaman petilu lantaran kudu bae asup ka Golkar manehanana tetep bae embung akhirnya kan di penjara. Tapi kunaon atuh di penjara aya di imahna aya. Masya Allah. Ieu geus sarua. Aya di imah aya di kontrakan aya. Atuh teh menyayap ngaranna geus kitu mah. Nyasab. Lah iyalah. Jadi sekali deui menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Itulah orang yang paling hebat. Ternyata lain baik di Indonesia, horegan di Amerika ge sarua, di India sarua, orang yang tidak pernah mengerjakan apa-apa, orang yang sangat berhasil. Nah, tentunya henteu babari kikituan teh perlu keyakinan. Maka boro-boro batur atuh anu henteu masantren urang bagi nu masantren keyakinan teh meng pelehe maka urang tingkatkeun keyakinanana yakinkeun pangeran teh hiji Allah yakinkeun Kangjeng Nabi Muhammad teh adalah Rasul Allah sanajan dirobah rancangan undang-undang tetep bae pangeran urang mah Allah andai kata terjadi misal umpama andaina naon andai katana naon terjadi atuh tetep bae pangeran urang mah Allah bae hiji jadi tenang urang dah hiji pangeran teh Allah anu nyieun langit bumi katut esina anu ngarobah-robah urang jeung nyicing-nyicing urang anu merek kahirupan urang nu nyehatkeun urang nu ngagringkeun urang anu ngahirupan orang, anu ngamaotan orang, anu ngarizkian orang. Orang aja tauhid bakos gitu ngeunaheun praktekna mah hese da. Praktekna mah hese jas. Nah ieu keyakinan. Ya, badak keyakinan eta kudu nempel ka boga ka kiai nu boga yakin. Lamun urang deuk ngaguru dagang, kudu kanu berhasil dagangna. Urang rimpak di dia nyaho Haji Pendit ya ieu adalah tukang karung memeh lahir geus dagang karungnya nama nya kan bandar karung tukang karung tah tapi kan teu kacaritakeun bahwa nyana teh ya berhasil dagang karungna andai kata urang rimpak guguru kanyana siap-siap jual sawah sia bangkrut sia nah eta kumaha guruna atuh guruna bangkrut kajen kumaha ulah kisu bangkrut tah guru mah kudu ka Pajagus lamun deuk ka guru dagang ka Pajagus kajen kumaha ge nya mah teu meunang dula deuleu neuleu naon bae haju bae kan jadi duit bae neuleu nu ngahunyur-hunyur bawakeun bekok wae sia neuleu kontrakan aing kontrak di dinya geus asal aya bae dan lain-lain sebagainya kudunya uratna jadi duit bae naon ge jadi duit bae tah eta kumaha guruna nah kitu keneh keyakinan teu meunang sambarangan geus
urang muqaddimahna heula deka Allah teh muqaddimahna sing bagus sugro kubrona rapi engke datijahna bakal bagus. Nah ieu teh pondok pesantren Salafiyah muqaddimahna geus bagus sugrona tinggal nyeun kubrona abeh bener-bener ke Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus neangan kapinteran neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa sebab muqaddimahna ge duniawi ari ieu mah deuk ukhrawi bener-bener ieu mah lain deui mentek ulah kaget lamun ke santrina bangsa paranjang buukna kukuna paranjang bajuna ge geus disese ulah kaget emang calon wali mah kos gitu yeah. Itu pernah mondok mah teu nyaho lah lakon mondok emang di pondokku mah nu mantek buuk panjang teu kaburu ngaji bae teu kaburu ya leuman terek maksud gaji ieu kula mah rek maksud deh sakadar ningali majelis taklim ningali pondok pesantren lain sakadar katingali kieu nu pernah nempelkeun seperak 2 perak di dinya lain sembarang jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana jelema nu nempelkeun di hotel lain deui tapi nempelkan di pondok pesantren ini ulah loba paku hiji nempelkan di dinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan paku bisa ngajawab Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun munkar nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang sebab malaikat munkar nakirna ngajawab bilisanil insan lamun Sunda nanya na Sunda deui malaikat munkar nakir Jawa nanya na make Jawa deui lamun Inggris make Inggris deui teu make Arab kabeh mun make Arab kabeh urang hese di sakola teu naon teu ye lamun nanya ka Kifudali mah malaikat munkar nakir deh Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan coba nanya ka Haji Pendi saha pangeran dia nya molotot Pak atuh beda kan lantaran di dunia ada ge beda geus moal bisa ngajawab cenah di polototan ku malaikat munkar nakir tuh urang keronjok sopo eta kos gitu le ieu ge nu ngajawabna teh kan amal di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana kadeleuna nama alahina tetapi munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah duadak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu deuk neruskeun bebe jalan ka kula bagi 2 jeung kula bagi 2 cadang geus ban paku iya ya aya ti Pemdana upet sada aya ka Ambeun tentu henteu lah lain deui geus saja sok ka Ambeun bae puguh ieu mah henteu nya tah ieu lah jadi orang teh naon tah ieu na lamun boga keyakinan haju terbuka orang blak beda nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deui langsung tet ka langit ka ditu nembus masyaallah saha kiaina ieu sih loba pagawean tah teh si kiaina sih heuh kitu banget tuh kan ya Allah ya Rabb nah gitulah para jamaah kaum muslimin lain pondok pesantren ieu bae pondok pesantren nu mana baik ketika orang ningali pondok pesantren sederhana hina bahkan tetapi indallah luar biasa lamun kiaina teu loba pagawean kumaha nu ngageugeuhna geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantren ge kabawa ku pagawean kiaina
dan mantap ulah loba pagawean eta panghese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean engke bisa hiber loba kiai anu teu loba pagawean kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaraha naik Garuda hiber pas tuh siapa pas bae pan kos nu mayar bae heraneng berangkat ke Mekah teu mayar datang ka kuari atuh teu sah tah munggah haji dage ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji be Allah tenang tentrem kajeun ku kumaha yakinkeun ka Allah ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah lamun henteu erek dikaallahkeun ku Gusti Allah asal yakinkeun tah. Nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT tetapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah beuh haju disaungan ku urang dieu meuli kenteng meuli bilik nyaungan jelema nu endeu ka Allah ya Allah ya Rabbi geus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ka sorga teu kudu salat teu kudu jatilok ieu jauh gadi Masya Allah kari lu badak sakadar memberikan wawasan nu noel nama tetep be Allah bukakeun geura mata hate urang deleukeun coba geura ge kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah geus sabaraha puluh sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu meureun isuk pagot teh ge urang bakal balik ka ditu haju urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah bentukna mungkin mushola mungkin majelis salim mungkin masjid komo ieu mah pondok pesantren mun kula jadi haji memi mun kula jadi haji memi urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan kulantaran kula lain haji memi henteu kula ge sarua aduh ya sebab naon geus kolot Bang Haji Memi deuk ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh atuh aja sanajan dibere parawan deui ge asana paeh di luhur beuteung Haji Memi paeh di luhur beuteung parawan kan jore kabejana nah atuh mendingan pake kabangun keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan urang ngentengan urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah Masya Allah karim geus tah terbuka ya ieu mah sakali deui sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa itulah orang yang paling istimewa tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan politik tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan ekonomi budaya henteu be hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain esen eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju nagara lakukeun bae heula hese tah henteu bisa tah henteu heulanan kos kitu teh sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah tu bahaya negara urang ulah waka nyaritakeun bahaya bisa henteu puguh dihayu-hayu ge hiji-hiji acan hiji-hiji acan ge saantero teh kiai teh loba geus kegiatan malulu Masya Allah karim nu ieu dagang kebo nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia tuh kan ayo segala rupa nu di organisasi emang ulah lain ulah cicing teh hese ternyata mangga bae mah jasa dagan diulah-ulah emang duniana di dinya atau terus bae tah mangan berarti cicing teh hese nah iyalah kiai nuku urang dirindukeun kiai anu tadi teh tidak pernah mengerjakan apa-apa balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kula beuneu pondok pesantren mun kula ngora keneh kula mah daek mondok di dieu asal tapi bisa mah asal keneh bae nya
da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula Allah kula dibere kuat, dibere tawakal, dibere yakin ka Gusti Allah. Juga pendampingna Allah kula Siti Hajah Badiah mudah-mudahan dibere tawakal jeung yakin ka Gusti Allah. Majelis taklimna mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah, pondok pesantrenna dibere mabruk, urang kabehan dibere terbuka terbuka mata hati teh hese, barang kurang dibuka jahe horega dan ulah nempo pondokna, ulah nempo majelisna, tapi nempo manfaatna nyaungan jelema nu endeu ka Allah. Beuh masyaallah kan geus lain lalagaan hese nyaritakeunana kos kitu teh. maka bisi aya anu endek mileuleheung ieu nyelesaikeun make ya Robi bila apa ulah sih apa teu kudu geus bae perorangan bae ge mangga tinggal di deuleu bae setik deui mah eta atawa teu kudu ku Haji Pudoli bae teh dilangsungkeun atuh aja. Nah ieulah malam ieu nomor kahiji haul Ibu Hajah Ummu Kulsum urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana sakali deui, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, ditarima amal ibadahna, dibere naimul qabri ku Gusti Allah. Kitu nomor kaduana pondok pesantren mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah, dibere pinuh kebarokahan ku Gusti Allah, sehingga bener-bener ieu teh menjadi bintang nu kadeuleu ku malaikat. Lamun urang di dunia neuleuh ka luhur neuleuh bintang jeung bulan, malaikat di luhur langit neuleuh ka handap majelis taklim mushola pondok pesantren nu kadeuleu ku malaikat harurung etalah kiai-kiaina nu bener-bener